Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin Allah ya rabbal alamin. Alladzi rijal ma yaqra'u anu maca ieu ladi al-Qur'ana kana al-Qur'an. Wa huwa bari ari ieu ladi mahirun eta pinter bihi kana Qur'an. Ma'asafaratil kirami eta babarengan sarta malaikat anu mulya al-bararati anu aralus. Walladzi sareng ari jalma yaqra'u anu maca ieu ladi Al-Qur'ana kana Qur'an wa yuta'tiu jeung teu mahir ieu si ladi bihi dina maca Qur'an wa huwa bari ari ieu ladi teh alaihi kana Al-Qur'an teh syakun eta anu payah lahu eta tetep pikeun ieu ladi ajroni ari dua ganjaran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syekhani Bukhari Muslim. Majtama'a henteu pati-pati kumpul saha qaumun hiji qaum fi baitin hiji imah min buyutillahi nu eta tetep dina pirang-pirang imahna Allah yaceluna nu maca ieu kaum kitaballahi kana kitab Allah wa yatadarasunahu jeung ngadaras ieu kaum kana kitab Allah bainahum di antara aku kaum illa nazalat angin turun alaihim ka ieu kaum naon as-sakinatu katenangan wa ghasyiyatuhum jeung nutupan kana ka ieu kaum naon ar-rahmatu rahmat Allah wa hafathum jeung ngubeng ka ieu kaum na saha al malaikatu malaikat wa zakarohum jeung nyaritakeun ka kaum wa zakarohum sareng nyaritakeun Allah ka kaum piman di makhluk indahu nu tetep di sandingan Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Ada Rasul hadi wa salasuna ari pelajaran anu katilu puluh hijina. Fi padli zikrillahi eta tetep dina martelakeun ka eling ka Allah wa hamdihi sareng muji ka Allah wa syukrihi jeung syukuran ka Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah wa qala sareng ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhallazina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu iman iladina uzkuru kudu eling aranjeun Allah ka Gusti Allah zikran kalawan eling katsiran anu loba wasabbihuhu jeung kudu maca tasbih anjeun ka Allah bukratan kalawan isuk-isuk wa asilan sareng pasusore. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati sanyana eta tetep dina damelan pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wa ikhtilafil laili sareng gonta-gantina peuting wan nahari sareng beurang la ayatin yakin jadi dalil liulil albabi pikeun jalma-jalma anu boga akal sampurna. Alladzina tegasna jalma-jalma yazkuruna anu zikir ieu ladina Allah ka Gusti Allah kiaman barina ngadeg wa qu'udan sareng bari diuk wa ala junubihim jeung kana gigirna ieu ladina wa yatafakkaruna jeung mikir-mikir ieu ladina fi khalqis samawati dina damalan pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Rabbana he pangeran abdi sadayana ma khalaqta henteu ngadamel Gusti hada kana ieu batilan kana anu batil. Subhanaka maha suci dat Gusti faqina mugi ngaraksa Gusti ka abdi sadayana azaban nari kana siksa neraka. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni maka kudu dikir aranjeun ka kami azkurkum maka eling kami ka aranjeun washkuru sareng kudu syukuran aranjeun li ka kami wala takfuruni jeung ulah kupur aranjeun ka kami. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala la in syakartum la azidannakum. La in syakartum lamun syukuran aranjeun la azidannakum maka tangtu nambahan nyaan kami ka aranjeun. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala wa qul alhamdulillah wa qul sareng ucapkeun ku anjeun ya Muhammad alhamdulillah kana lapad alhamdulillah. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah taala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum jeung ari akhirna doana ahli surga anil hamdulillahi rabbil alamin nyaeta ucapan alhamdulillahi rabbil alamin.
Warawa sadang ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim. An Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul. Yaqulu ngadawuh saha Allah Gusti Allah taala mahalul arwah. Ana ari kami enda doni abdi eta tetep dina deukeuteun sangkana hamba kami bi ka kami. Wa ana sareng ari kami ma'ahu eta tetep sarta abdi idza dzakaroni di mana-mana eling ieu si abdi ka kami. Fa in dzakaroni mangka lamun eling ieu si abdi ka kami fi nafsihi dina awakna ieu abdi zakartuhu mangka eling kami ka itu si abdi fi nafsi dina zat kami. Wa in dzakaroni jeung lamun eling ieu si abdi ka kami fi malain dina pajajahan zakartuhu mangka eling kami ka abdi pi malai khairin dina pajajahan anu leuwih alus minhu tinimbang itu malain awal. Warawasan ngariwayatkeun sal Bukhari Imam Bukhari an Abi Musa katampi ti Abi Musa radhiyallahu muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abi Musa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi. Mathalul ladzi ari contona jalma yazkuru anu eling ieu ladzi robbahu ka pangeranana ieu ladzi walladzi jeung jalma la yazkuru anu henteu eling ieu ladzi hu ka rob mathalul hayyi eta saperti jalma anu hirup wal mayyiti sareng anu maut. Adar susani wa salasun ari pelajaran anu ka32na pi azkari eta tetep dina martelakeun pirang-pirang dikir wa adiyatin jeung pirang-pirang doa nabawiyatin anu bangsa nabi tuqalu anu diucapkeun ieu adiyah bisobahi dina isuk-isuk wal masai sareng pasosore. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. Ya ayyuhallazina hey eling-eling jalma-jalma amanu anu iman iladina uzkuru kudu eling aranjeun Allah ka Gusti Allah dzikran katsira kalawan dikir anu loba wasabbihuhu sareng kudu ngaberesihkeun aranjeun ka Allah bukratan dina waktu isuk-isuk wa asilan sareng dina pas sore. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wazkur sareng kudu eling anjeun rabbaka ka pangeran anjeun fi nafsika dina hate anjeun tadarruan halna handap asor wa khifatan jeung rasa sieun. Waduna jeung dina sahandap wadunal jahri jeung dina sahandapeun tarik minal qauli tina ucapan bil ghuduwi kalawan isuk-isuk wal asoli sareng pas sore. Wala takun jeung ulah aya anjeun minal ghafilina eta tetep tina sapalihna jalma anu poho kabeh. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala wasabbih jeung kudu maca tasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji ka pangeran anjeun qabla tulu'i syamsi dina samemeh bijil panon poe wa qabla ghurubiha jeung dina samemeh surupna panon poe. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbih sareng kudu maca tasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji ka pangeran anjeun bil asyi kalawan sore-sore wal ibkari jeung isuk-isuk. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah taala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Fi buyutin dina pirang-pirang masjid azina anu tos marentah sallallahu Gusti Allah an turfa'a kana diadegan wa yuzkara sareng disebut fiha dina itu buyut naon ismuhu jenengan Allah. Yusabbihu maca tasbih ka Allah. Yusabihu maca tasbih lahu ka Gusti Allah fiha dina itu buyut bil ghuduwi dina isuk-isuk wal asoli sareng pasosore sahari jalun pirang-pirang lalaki la tulhihim anu henteu mohokeun ka ieu rijal naon tijaratun dagangan wala jeung teu mohokeun naon bai'un jual beli an zikrillahi tina eling ka Gusti Allah. Wa qala sareng ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sajalma qala anu maca ieu man hina yusbihu dina waktu isuk-isukna ieu eman wa hina yumsi jeung dina waktu sore-sorena eman subhanallahi wa bihamdihi kana maca lapad subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin kalawan 100 balikan lam yati henteu datang
saha ahadun hiji jalma yaumal kiamati dina poe kiamah bi afdola kana anu leuwih utama mimma tinimang perkara jaa anu ngadatangkeun bihi kana itu ma saha illa wahidun angin hiji jalma qala anu maca ieu man misla ma kana saperti perkara qala anu maca ieu si wahid kana ma au zada atawa nambahan ieu si wahid kana ma wallahu a'lamu bissawab.